medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan Dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun ayo urang ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia sasarengan ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Kamari gandek na juragan Jamiin parantos di tiasa di teruhkeun tiasa dirubuhkeun ku Sekar Mayang. Urang lajengkeun si Konceleng Reneng Ronggeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia caturkeun dina poe isukna. Juragan Jamiin anu sapeupeting meh teu bisa sare lantaran ngarep-ngarep kadatangan 2 gandekna tetela eueuh datang. Teu batak aneh dina waktu si Koni jeung si Ubeng daratang, wanci haneut moyan teh langsung be ditanya ku Juragan Jamiin di barung ku paroman anu ngemu rasa kahanjeluan. Lain duaan kumaha ieu deh. Dewek sapeting jeput meh teu bisa sare lantaran ngarep-ngarep ilaing datang bawa si Sekar Mayang. Iya bat kalaka eueuh embol geuningan. Eueuh datang. Lah kumaha ieu teh? Jadi henteu ilaing idit ka imana si Sekar Mayang teh ha? Atawa memang ilaing poho? Ha? Poho deui kana pancan anu dilaksanakeun ku ilaing duaan ya. Kumaha ieu teh? Juragan Jamiin rutret ka si Koni jeung si Ubeng anu katingali ngareluk tungkul. Ningali 2 gandek satyana kalah katarungkul bari tacan aya nu cumarita, Juragan Jamiin jadi penasaran di barung ambek hatena. Harita terus cumarita deui. Kalah kating haruleng kitu. Ngadeng, ente ilaing kada omongan dewe kok. Ini ente tadi penting kayak mana si Sekar Mayang deh. Oh, ini tak. Pandai, kamu kata ilaing deh. Kunaon kada kangeluk gitu. Bonge jadi budak ha. Dan budak, bonge, saja. Si Kondi cengkat beungeutna lalaunan, neuteup ka Juragan Jamiin teu lila terus nyarita lalaunan. Iya kan. Kuring teh memang teu nyangka yen si Sekar Mayang teh tetela geuningan nya mata kaget jeung teu ngarti we kan. Ceuk si Kondi bangun anu asa-asa dina nepikeun caritaanana. Juragan Jamiin kerung, hatena bagi penasaran. Gancang harita nyarita deui. Coba omongan. Kumaha. Ngomong asa teh anu bener atuh, Kondi. Mata kaget jeung teu kaharti naon ai maneh, heh? Kunaon teu kahartina si Sekar Mayang teh kunaon? Leuwih geulis rupana. Heh? Tadi penting tak jadi pan dipanggihan. Jadi kan tapi naon oh. Cik beko ngomong anu jelas ka dewe kone.
Wantong dipotong-potong gitu dodo. Oh, kadewek lagi jadi tengarti atuh yo. Kudaon. Sanajan bari jeung era oge kapaksa harita si Kondi nyaritakeun ngeunaan pangalaman tadi peuting anu karandapan ku manehna jeung si Ubeng. Anu nyata tetela Sekar Mayang teu bisa dianggap enteng ajian pangartina. Duka teuing ti mana bisana. Dan memang kitu kanyataanana. Puguh we Juragan Jamiin nepikeun ka Molohok ngembang kadu. Kaget anu lain dikieuna ngadenge caritaan si Kondi anu nyebutkeun eleh jajaten ku Sekar Mayang. Malah duanana dirubuhkeun ku Sekar Mayang. Kadenge harita si Kondi mungkas caritaanana. Jadi jelas tadi si Sekar Mayang teh jauh beda upama dibandingkeun jeung teu heula teh gan. Memang gitu kanyataanana. Kuring duaan teu ngarti teh kan. Bingung. Menang sajongjongan mah Juragan Jamiin teu nyarita. Hatena masih kene kebak uka kaget ngadenge beja ti si Kondi saperti kitu. Sanggeusna bisa ngarti kana kaayaan anu karandapan ku dua gandek satia na Juragan Jamiin. Terus manehna ngomong lalaunan. Ilaing duaan teh eleh ku si Sekar Mayang nya. Dewek teu bener, naon bener-bener teu percaya kana ieu beja teh euy. Da hati sah atuh si Sekar Mayang bisa kana silat ya. Ya du kating ti saha diajarna teh kan. Pokona mah gerakan anu dilakukeun ku si Sekar Mayang kawilang lain ilmu silat pasaran teh kan. Kakarak make kudu ngaranapan wiwirang saperti kieu mah kan. Kakarak. Juragan Jamiin ngusapan gadona, nutup kaharep kalebah buruan imah siga anu jauh paniningan. Terus ngagerendeng siga anu ngomong sorangan. Bener, hebat lamun gitu masih Sekar Mayang teh. Jelas anak kieu mah urang kudu menang saraya muntang kali euy. Buka tingkah sahanya muntang akalna yeuh. Nah, urang minta tulung bae kitu ka Ki Tempur. Hari Ki Tempur mah kiraku make kudu eleh ku si Sekar Mayang. Si Ubeng anu tita tadi cicing kadenge cumarita. Ya, upama bisa minta tulung ka Ki Tempur mah mending kitu we kan atuh, sabab kaayaan Sekar Mayang dina waktu ayeuna memang lain horoyanon ajan pangartina. Mending kene muntang akal be atuh ka Ki Tempur ieu mah. Buka teuing euy kaayaan Ki Tempur teh euy. Sabab si Konsleng teh apan keur ngadatangan ka tempat cicingna Ki Tempur lantaran si Arum Sari di bawah teh ya. Bawa si Konsleng bawa Ki Tempur acan aya di beja beda naon bejana ieu teh. Aduh. Ya ande we euy beuki panasaran ieu mah ku si Sekar Mayang teh aduh. Ulah tapi salahna upama ku lain hayang nyaho we datangan ka Ki Tempur ka itu bari ngabuktikeun sakalian. Nah bener si Konsleng teh datang ka dumukna Ki Tempur atawa henteu. Nang kitu we lah ayeuna mah. Juragan Jamiin keukeuh masih kene panasaran sigana teh upama teu bisa ngawujudkeun ka hayangna. Sekar Mayang hayang kapimilik ku dirina. Sanajan geus jadi kanyataan. Dua gandek satiana jadi pacundang Sekar Mayang. Wargi Dahlia urang tinggalkeun heula kaayaan Juragan Jamiin anu hatena hanjelu jeung beuki panasaran. Caturkeun di alas akar wajah.
Mbah Tangkorak Badak anu kasoran jadi pacundang ku si Konceleng bener-bener nyeri hate anu lain dikieuna. Ngaran anu salila ieu dipikasieun teh runtag ku jago ngora ngaran si Konceleng. Mbah Tangkorak Badak anu nyandangan tatu di jero kawilang berat tutas tarung puncak jeung si Konceleng teu bisa buru-buru pulih kekuatanana. Harita katingali Mbah Tangkorak Badak keur ngobrol jeung 3 muridna. Kadenge Mbah Tangkorak Badak nyarita. Dewek bener-bener pada saran ya upama henteu bisa maleskan nyeri kasih Konceleng dan orang bener-bener runtag ku eta mangkluk. Jelas anu ngaran si Konceleng kudu dimustahkeun. Moal waleh jadi halangan pikeun urang upama anu ngaran si Konceleng masih kene aya di kieuna euy. Salah seorang murid Mbah Tangkorak Badak nyarita. Jadi kumaha yeuna tindakan urang Mbah? Sabab nyata tetela geuningan anu ngaran si Konceleng teu bisa kitu bae diperenan jiwana ku urang. Sokomo mah sorangan oge teu mampu geuningan. Mbah Tangkorak Badak ungut-ungutan. Telila terus nyarita deui. Memang eta bisa anu kerja di pikiran dewek oge euy. Balah dewek jadi inget ka sobat dewek euy. Anu matuh cicing di daerah basisir laut kidul. Katelah Karanggantungan euy. Saha eta sobat teh Mbah? Ngacobaan be atuh urang tepungan ka Karanggantungan. Bukan bisa nulungan kana kasusah urang. Manehna kawilang jago ti tatar pentas nyaeta ti daerah Makassar euy. Ngan geus lila bubuara di tatar Sunda. Dewek kungsi saka nyeri saka peurih jeung manehna. Dan dina hal ajen pangarti manehna teu leuwih punjul batan dewek euy. Ngaranna teh Ulong Tundong. Teu saumur jeung dewek mah. Kan pangna aya Karanggantungan teh memang keur ngayakinkeun elmuna keur aya di Karanggantungan teh. Manehna teh keur ngayakinkeun elmuna eta teh. Gitu puguh karesepna eta mah karesep manehna kana neuleuman ilmu silat teh kitu. Walama lain ilmu silat unggul euy. Resep pisan neuleuman ilmu-ilmu anu sejenna ge. 3 murid Mbah Tangkorak Badak silih teuteup. Salah saurang di antarana terus nyarita. Ya hari kitu mah mending kene minta bantuan ka Ulong Tundong be atuh mah kira aku ari kangaranan sobat anu saka nyeri saka peurih mah teu bela ka urang. Ayeuna kumaha nurutkeun jalan pikiran Mbah Guru? Si laing tiluan leuwih hade datang madep euy. Sebutkan be di titahku dewek gitu datang ka dia teh. Ngantang tuh meureun moal wawuheun kana ngaran Mbah Tangkorak Badak mah. Jadi kudu nyebutkeun ngaran asli dewek euy. Saroga gitu. Jadi laing tiluan ngakukeun murid dewek muridna si Saroga gitu we. Tangtu Ulong Tundong bakal apaleun ka ngaran Saroga mah euy. Bejakeun dewek boga musuh gitu euy anu ngaran si Konceleng. Jadi butuh bantuan anak gitu. Asa pira ku Ulong Tundong make teu ngabantuan atau banulungan ka dewek euy. Kira-kira Ulong Tundong teh mampu gitu ngelehkeun si Konceleng Mbah. Bandungan weng teh. Lalajoan ku laing tiluan euy. Kumaha ketakna Ulong Tundong. Dewek boga kayakinan ulah boronding ing hareupan si Konceleng sorangan.
Dalasan aja aya si konceng 5 orang tur ngahurup ka Ulong Tundong. Bangga anu aran si konceng moal aya harti. Nah, pikeun manehna mah euy. Mbah Tangkorak Badak alias Saroga bangun anu yakin pisan karena kamampuan Ulong Tundong. Anu jelas sobatna kawilang jago ti tetar pentas Makassar anu keur ngayakinkeun elmuna di Karanggantungan. Ya, atuh hari Mbah Guru boga kayakinan kitu mah. Geus teu kudu ngarasa asa-asa deui pikeun datang ka Karanggantung. Jadi kudu disebutkeun teh ngaran asli Mbah we meureun guru kitu nya. Guru kuring teh sebutkeun we ngaran aslina. Pada sabab ari julukan mah moal apaleun gitu, Bah. Bener euy. Benar gitu. Si laing tiluan ulah sieun atawa kaget upama ngomong jeung sikap sarta kalakuanna rada aneh jeung jalma biasa. Tapi upama geus disebutkeun ngaran dewek mah tangtu Ulong Tundong teh bakal apaleun. Sing bisa we ngomongna jeung meuli hatena. Dewek yakin manehna pasti bakal ngabantu. Ku cara kitu euy urang teu kudu susah-susah deui pikeun nyingkarepan atawa nyingkirkeun jeung merenan jiwa si konceleng euy. Gardi. Gardi Mbah Guru, gardi Mbah Guru, gardi. Gardi. Tilu murid Mbah Tangkorak Badak nemalan meh bareng. Sanggeusna aya kasapukan kitu mah, Mbah Tangkorak Badak terus ngabejaan ngeunaan lebah-lebahna tempat anu disebut Karanggantung teh. Geus kitu mah tilu murid Mbah Tangkorak Badak ninggalkeun alas akar wajah pikeun nuju ka Karanggantung. Wargi Dahlia caturkeun di tempat sejen. Bangsa beurang salin jenis jadi peuting. Sekar mayang anu lumaku deui dina kahirupanana jadi ronggeng, harita ditanggap ku lembur anu kawilang jauh. Malah nanggapna teh kawilang jalma beunghar anu satata jeung Juragan Jamiin katelah Juragan Barkin. Wargi Dahlia seperti di tempat-tempat anu sejen. Dina waktu Sekar Mayang ngigal midangkeun kabisahna muwuh loba lalaki anu kapati-pati henteu sirikna parebut hayang ngigal jeung Sekar Mayang sanajan nganu ukur sakedeung sewang. Dalah sanajan nu boga hajat oge nyata anu nanggap eta rombongan Sekar Mayang nyatana Juragan Barkin. Muwun teu bener-bener kataji ku kagelisan jeung kabisana Sekar Mayang, hatena teh bener-bener kataji. Sorana anu halimpu dina waktu ngawi jeung gerak ibingna anu mata kumejot kana hate muwuh disidik-sidik beuki katarik hate Juragan Barkin na waktu harita. Malah Juragan Barkin langsung turun ngigel jeung Sekar Mayang. Upama seug teu era mah bat hayang terus we ulah nepikeun ka eureun ngigel jeung Sekar Mayang.
Ngan anu sajena tangtu ambekeun meureunana. Caturan kasunayana nyangakeun hiburanana salajengna budaya negara ciri wanci anu pasti. Sepukur kana tangtu Waktu acara geus lekasan, hate jeung pikir Juragan Barkin bersiga anu milu ka Sekar Mayang. Menang sajongjongan mah ngalamun ngahulang jentul. Badega satiana kawilang lalaki anu geus aya umuran, harita datang nyamperkeun bari ngomong lalaunan. Kunaon bet sapertos anu ngalamun ye tegan. Kapincut kuronggeng Sekar Mayang siga namanya. Aduh. Ilaing akong. Bener hate jeung pikiran dewek bet siga anu kabawa ku Sekar Mayang. Komo lamun ras ka diri sorangan anu kakarak sababaraha poe papisah jeung pamajikan lantaran diserahkeun ku dewek euy. Betana teuing bungahna jeung bagjana beureunan. Upama Sekar Mayang jadi pamajikan dewek euy. Si Akong badega satia Juragan Barkin nyerenge siri bari terus nyarita deui. Memang istimewa ronggeng Sekar Mayang tegan. Paingan ka sohor unggal tempat. Malah loba lalaki anu kapengepeongan. Dara sanajan awewe oge loba anu resepun tegan. Memang cocok pisan lah upama tea mah ngadahup ka juragan. Si Akong jadi ngahatean kadununganana. Dewek babang lebarkeun kong. Wano jagali saperti kitu bet jadi ronggeng. Cacak lamun dewek ya jadi salakina atawa si Sekar Mayang jadi pamajikan dewek bagus tangtu meureunan. Moal sina titah liar keluar imah-imah acan deh. Nah kira-kira na bisa mual dewek itu ngapi milik Sekar Mayang ya kong. Ya urang cobaan be atuh gandukutan. Da sapira ku jalma saperti juragan makin teu mampu pikeun ngapi milik Sekar Mayang onaman gitu kan. Lamun ilaing daek mah padahal paluruh we atuh di mana cicingna eta teh. Paluruh di mana? Aya si Sekar Mayang atau cicingna teh kong imahna lemburna gitu teh angan. Dewek benar-benar boga minat hayang bisa ngapi milik ka Sekar Mayang. Kumaha? Sanggup kira-kira ada upama nyobaan pikeun ngadepaan lincat. Ya maksudnya jadi panglayar dewek. Deketan Sekar Mayang beres soalnya tamah gan apa berenanya agan oge karena kemampuan abdi geus apa upama ngeunaan ngadeketan awewe mah kawilang keahlian abdi eta mah gan. Jadi lamun gitu mah nanyakeun ka dulur abdi lah anu geus nyahoan di mana matuna Sekar Mayang gampang lah kayak nanyakeun sabab manehna anu datang ka imahna pikeun anggap eta rombongan di dieu teh apaan. Nya tah ngana mun bisa mah ulah ribut kudu dengan sepan eta teh kudu dengan sepan ulah ribut ka batur gitu maksud teh.
Ulah geruh. Ulah aya nu nyahoeun mun sama. Upama engke geus nyaho di mana imana, coba lah datang. Terus obrol-obrol ngeunaan gayaan dewek di dieu. Ya upama memang si Sekar Mayang nembongkeun sikep anu ngayakinkeun dina harti, akhirna narima kana naon rupa anu dimaksud ku dewek nya beureunan. Geus itu teu kudu dililahkeun deui. Ya urang sakalian be atuh. Hangkeutkeun deui. Bener teu? Is, atunya puguh we eta magan. Ulah dililahkeun deui kangaranan ngawujudkeun kabagjaan magan. Pun lah, abdi anu bakal usaha sateka pola sangkan Sekar Mayang bisa narima kana naon pamaksudan juragan anu miharep ka Sekar Mayang. Juragan Barkin ungut-ungutan dibareng ku paroman anu hegar nanahkeun hate anu panuju ku si Akong anu jadi badegana. Anu bakal ngusahakeun pikeun ngadeuketan Sekar Mayang. Juragan Barkin narik napas panjang bari terus nyarita. Sigana bae susah neangan wanoja gelis saperti Sekar Mayang kong. Lain bae gelis serupa kong. Tapi dina waktu nembang jeung higal mubuh matak dengdeleueun euy. Dewek sigana mah moal bisa sare ya dua peuting mah. Aduh, kabayang wae. Aduh, kapicang camay teh. Sekar Mayang, duh. Lantaran Sekar Mayang kape elinggan. Aya paripaos purum kadulu bentak rasa pangintennya. Keun ulah sarempang. Sing percaya be kapalai juragan kudu laksana. Ngan piraku be urusan anu kieu bae mantu beres onaman kan. Tapi tetep ulah gagabah kong. Kudu tarapti jeung jug-jugan heula atuh pribadina memeh nepikeun si hate dewek euy. Bisi ieu mah saha nu nyaho manehna geus boga pisalakieun. Apadan maka barabe lamun gitu mah bener lamun bener gitu maksud teh barabe pan omongeun teh. Aduh, soal gampang eta mah kan. Abdi geus apal kumaha carana nu hade pikeun ngadeuketan wanoja saperti si Sekar Mayang. Anu penting juragan sing percaya ka abdi. Pokoknya mah abdi bakal ngusahakeun sakuat tenaga sangkan kapalai juragan sing ngawujud jadi kenyataan. Jadi ulah sarempang ngeunaan eta hal mah kan gitu. Nya syukur dari kitu mah. Dina arti dewek mercayakeun sapinuhna sangkan si Sekar Mayang bisa beunang ka Bandang. Tada teuing beureunan suka jeung bagjana teh dewek kong. Ngan jelas Sekar Mayang mah beda jeung rongoy anu sejenna beda. Siga anu lindeuk tapi saditewakna lindeuk-lindeuk japati gini nya artina lain awewe murahan teh kong. Mawi memang eta pisan nu ngajadikeun abdi panasaran oge kan. Malah lebah dinya memang kaistimewaan ada Sekar Mayang. Lain bae geulis tapi gampang. Daun ka Bandang ku lalaki hidung belang itu teu gampang manehna mah. Keur geulis teh kitu. Teu gampang kabobodot enjo kasamaran tinggal ku pangbibita lalaki. Itu hese jiga teh. Bener. Tah salah kitu kong. Nu batak usahakeun sakuat tenaga sangkan kahayang dewek bisa jadi kenyataan. Pokona mah kudu nepikeun ka hasil we teh mah. Beres kan. Kan gawitan dinten enjing ku abdi bakal dipalurugan.
Tenang-tenang bae juragan mah di dieu. Anjing page to meureunnan abdi nepangan deui juragan bari jeung Sekar Mayang sakantenan we kitu kan. Kitu leres. Kitu diantara obrolan antara Juragan Barkin jeung Badega Satyana. Juragan Barkin bener-bener kepengpeongan, katarik ati kepentang rasa ku Sekar Mayang. Ya bener be, dina poe isukna wanci isuk-isuk keneh si Akong geus kencling indit pikeun maluruh ngeunaan Sekar Mayang. Waktosna wargi parantos teu nyekapan. Kedah ditunda deui atuh seriasi konseling dinten ieu nya. Tapi teu sawios lah insyaallah enjing urang lajengkeun deui wargi pamugian teu janten gantung dangun kanggo sadayana anu tetep saratia ngadangukeun dongeng Sunda Ti Dahlia. Atuh dinten ieu sim kuring pun Deden Meri anu mancan tugas undur pamit. Atur nuhun kana sadaya paratosanan hapunten samodaya kakirangan sareng kelapatan sim kuring wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak kalangamnya Dahlia perungah gugu goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.